Ya, mari. Nangka orang. Mantap ini mah. Ini sama angka. Semangka. Sama angka ya mah. Nangka, tahu itu orang teh melak nangka di situ. Kurang jadi semangka. Sama angka ya mah. Semangka mah dihandap nih. Buleudna gedena sarua. Angka eta sama angka. Ya, Nangka, iya mah orang melak nangka di situ ha. ari eta ketingali sama angka. Semangka mah dihandap. Atuh jadi lagi nanya di luhur kieu. Ini gedena kak, gedena. Sarua tuh. Orang melak nangka di situ. Kurang jadi semangka. Mabet. Adi heula, hitung. Ah, Mang Toha. Ye, sama angka apa ye? Pak, kurang adanya lah. Tubuh kadenge deui. Naon itu teh? Acara rame gitu. Ini cek Mang Obay. Angka, cek orang sama angka. Cek Mang Abet naon sok. Tarahum beruta huruf anu kieu. Di Paubeng. Cek kurang mah jelas nu melakna da ieu mah nangka atuh. Ajek Mang Toha, ieu naon? Cek saya mah iya teh sama angka. Duh hiji samangka hiji nangka. Adi nu kieu mah kadu. Apa kadu? Kadu mah berduri. Sok coba tingali. Berduri teu? Wakil liur wae sama. Tepok heula aya, heula tepok. Ieu berduri teu? Liur kadu mah kalau di luhur. Ieu berduri teu handap. Teu berduri. Ini berduri, berarti kadu berduri teu? Heuh, sia, berarti emang kadu. Aduh. Ayo, jangan atukeun Mang Toha, kita di pikiran. Cik Mang Toha samangka. Cik urang mah ieu mah kadu. Teu sok pikiran heula teu. Bobo heueuh kadu gitu. Dan sama nangka di situ aing. Oh itu jauh-jauh sama angka. Nangka ieu mah cuk urang ge. Aing kadu. Ieu teh mah si Abet mah. Kadu sama angka jauh.